ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا ارتفع علينا والبين والمكان Tatgalan larima ilang apa aina lan bain lan makan wal jihad lan sagahe jihad waddasalalan warulan larima petepung apa pirang-pirang cahaya ku sifat gaden bukakeun lebasa abazat bisifati wa bil ma'rif kalawan sagahe sifat lan pirang-pirang marifat padzalika haqiqatul mayyah magautai mangkono ku sifat iku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu na utai Allah maha suci Allah munazzahun liku kang den bersihaken anil infisali wat isali wal ittisali bil hadis saking dari mapisalan dari mapetepung kalawan kang anyar walau tara urang nyaritakeun tentang sifat barengna Allah. Nyaritakeun tentang barengna Allah jeung urang eta adalah macem-macem. Barengna bil ilmi umumun. Barengna bil qurbi khususun. Qurbu bil ilmi umumun. Qurbu bizuhurit tajalli khususun. Ketika geus tajalli ialah dunudani in fatadalla fakana qabasaini au adna. Lamun urang berangkat ka Bandung ninggalkeunana lembur nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah ti dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Dalarang, datanglah ka Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara. Terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika urang hayang wusul ilallah ma'iyah ke jadi aya sifat bareng. Teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun. Nu ditinggalkeunana lain negara. Lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah.
da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang teu bisa pisah Allah jeung urang ngahiji teu bisa pisah teu bisa wacana teu kaharti emang potongan kaharti sia mah tuh potongan kaharti koba sebab Allah maha qadim urang mah maha hadis Allah mah nu ngadamel khaliq urang mah nu didamel makhluk atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk lain eta horeng perasaan mantak urang kudu ngaji rasa coba icip-icip eta sayur dicip-icip asin karasa coba icip-icip eta sayur asin coba nu ieu amis coba buah ieu amis coba nu ieu hasem coba eta tanu ngadung kuluk naon eta coba barang diasaan hasem coba deuleu naon tai ucing karasa ngaranna ngaji rasa ka Allah mah make perasaan diawali ku iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah urang geus iman ka Allah dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran Allah teh pangeran nu mantak Allah pangeran Allah teh nu ngadamel aya nu didamel dalilna setiap aya nu didamel aya nu ngadamelna teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen Tuhan Bapa Tuhan Anak Tuhan Tatangga wah cak Kristen jadi lain kita yang mah kitu bae teu ngarti aya kelahiran Yesus Kristus memeh Yesus saha atuh pangeran teh ih cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya tadi teu puguh teu karuh pangeran make sundang sanding emang jurig newo-newo kurang gitu-gitu teu kaharti urang mah sebab teu iman nyana mah Tuhan teh tilu Tuhan Allah Tuhan Anak Tuhan Kudus Yesus Kristus tilu jadi hiji sarua Buddha atau Hindu Dewa Brahmana Dewa Wisnu Dewa Siwa eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa sanggeus tapa saking istimewanya na tapa pangeran nyanding ka dewa deuh tadeui pangeran sundang sanding segala rupa nyandinglah ka dewa Brahmana nyandinglah ka dewa Wisnu nyandinglah ka dewa Siwa eta tilu dewa Dewa Brahmana dewa pencipta Dewa Wisnu dewa kitu anu ngaraksa menjaga pemelihara Dewa Siwa dewa perusak jadi tilu dewa ngahiji mantap nyana ge sarua Tri Murti naon bedana jeung Kristen dewa-dewa keneh datang ka urang aya empu sindok itu bararugu etala petapa-petapa saking istimewana ieu diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran patekaharti pangeran jajadianan sakumaha tangkal buah daging gitu buah daging jajadian seke ngaranna itu dewa seke berarti kan
Urang mun gitu-gitunya marah sebab teh pangerannya. Di dewa-dewa di pangeran-pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina. Mana gerak kitabna nyeuleuhnya anak kitab. Yeun nyana kitab Injil, jeunan nyana lain Injil nu asli, Taurat nyana lain Taurat nu asli. Kitab Weda jeunan nyana, emang kitab Weda bah jeunan nyana, bapeda menang nyana dan lain-lain sebagainya, berbagai kitab jeunan nyana, baca Al-Qur'an beres kabeh. Teu bararuguh. Nah, ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat. Mulai atuh sok. Hayang wau jeung Gusti Allah. Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah. Imimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad. Anjing Nabi teh dek ngawauhkeun makhlukna ka Gusti Allah yuk urang ka Allah make syariat datang ke ka Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa ieu urang ka Allah make thariqah datang ke ka Allah di akhirat cuman ke datang di dunia mente kitu bae sakitu. Aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat. Kangjeng Nabi teh mawa syariat, thariqah hakikat. Aya anu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk. Salat bari culak cileuk. Keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun. Salat aya suara musik ilu joget. Keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba. Keur salat macam-macam keur salat. Keur salat teh macam-macam. Nu tadina eueuh araraya. Ja keur teu salat mah henteu. Ieu lah salat urang. Urang mana? Pokona urang bagus. Syariat ngaranna. Zahir doang rapi zahirna mah wudu salat, puasa, zakat, haji. Emang etalah jang paranti ka Allah bisana sakitu. Geus datang ka paeh kos itu bae. Salamet sebab aya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah. Geus ngaleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok geura mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba teu meunang ngahiji jeung ahli zalim adapun zahir mah pek bae ngan hate dika Allahkeun dikasor dika akhiratkeun di dunia babarengan kadeleuna jeung masyarakat di dunia bareng babarengan kadeleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat. Oh ai kos kitu mah babari atuh urang asup ka Golkar zahirna doang cenah batin nama ieu asal dibere ditarima jajak kabek kieu boloon teh mah kos itu torekat tampilingan teman nu ngaku tarekat gos kitu bah. Ieu cuma mah lain ka Golkar petilu bebeskeun. Ieu mah lain petilu VKB. Rante. Nu bener kabeh ge. Teu meunang. Norikoh mah keur ka Allah. Mun syariat los teu atas nama tarikoh ieu mah bersyariat los mah kos kitu mah. Sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surgana ge. Kasorba ngan ka neraka heula mayoritas sakadar dikumbah doang digubiah gitu masalah sebisa dibersihan doang atuh janyanana ge di ka sorga embungeun jependi wayahna ka sorga heungkeul ajakeuna henteu teu sanggup ka sorga kunaon sorga geus bersih emang ngaji ih kudu ikubah heula di jahanam ambo budak di roskam heula nyanana ge embungeun ka sorga teh embungeun ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari
mentas ngagaru aju pemajikan urang ngagawean di kasur nu serba wow make spray segala rupa pan hairspray make menyan abis segit ti ditu da wareng mah bojurig. Nah cek pemajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyanana ge sebab naik ka dinya kudu bersih ieu ge haji pen di tita kasor gak embung cek nya kunaon kredit can geus bersihan heula sadar sorangan nya ge sanajan ku malaikat teh dikanarakakeun nyana ngagujubarkeun maneh. Nah, gujubar. Euy, sia kudu lolonja. Euy, mandi ceuk nya. Nyana ge sadar, teu daek ieu teh. Jaka jahoan tina beungeut napa narideung. Tapi geus norekat, mah mana larangan atuh ieu norekat jeung syariat eueuh beda nama atuh tah babari ngomong bae, lain ngomong ieu mah teh. Urusan namun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin. Oh ieu mah duit ti pamarentah kokocoranna ti ditu embung aing mah haram. Oh ieu mah partai jangan gugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jang aing mah. Oh iya mah organisasi teu bener kuari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajer. Oh teu bener haram jang aing mah. Si itu mah kos kitu usahana haram jang aing mah embung aing mah. Nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deka Allah. Norekat ngaranna. Kok batur mah peuting teh sare aya sia mah molor norekat aing. Atuh babari norekat kos kitu mah horeng. Babari. Pan atuh sia mah batur mah itu daharna setik sia mah 2 piring aing keur norekat. Ulah loba omong sia. Oh kos kitu nya norekat atuh heueuh. Norekat naon ieu? Ulah loba omong. Pokona aing mah nyaho wusul bae. Ka mana wusulna? Adi tuh. Na mana? Jahanam. Atuh ayo beda wah. Maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh. Geus digambar atuh engke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar. Urang teh lamun neuleuh zahirna mah ieu teh sirah. Neuleuh zahir mah ieu teh leungeun, neuleuh zahir mah ieu teh dada, neuleuh zahir mah ieu teh beuteung, neuleuh zahir mah ieu teh kubul dubur, neuleuh zahir mah ieu teh suku jerona. Coba batinna digambar bakal ngarupa Allah, bakal jadi lafaz Allah. Coba ge urang kieu teh setuh tuh ieu bakal jadi Allah bakal jadi Allah. Anu di luar wal bisa neule. Sanu nita ngaji di luar. Iya bakal cerita ala kadar doang. Iya bakal jadi Allah ti dieu, ka dieu. Bakal jadi Allah lamun di torikoh ke. Iya jadi Allah digambarkeun percis ke bakal narik nanti manangan di bayangan we wungkul tuh. Tuh lain Allah. Iya bakal jadi. Ti dieu bakal jadi kabeh. Eta zahir jang ngabayangkeun batin. Kuari di jero ku urang digambar. Mulai make lembutan. Bisa jeung henteu kumaha maneh cak guru. Usahakeun tahap awal ieu ka dieu, tahap kadua ieu ka dieu, ka katilu ieu ka dieu. Sok heula mulaian. Geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab tah perjalanan. Kumaha guru bae mere sanajan teu boga tulisanana masalah thariqah mah. Daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun dibuka bae emang amil. Amil nam buka deui. Berup jari simajuru kujarang jeung gasoje sejumna jeung talukana. Woi talukana naon kada?
Amari aing ngaji pohoan. Dia terus kumaha sia lain ka mana karah? Walipu. Aing mah lain walipu ja. Kamari ti guru walipu. Lain aing mah. Naon cak musa urang abtadi. Heeh abtadi. Walipu. Dicak musa urang abtadi. Oh. Cak urang ribut, gelut. Gelut taluk. Padahal bener kabeh. Nah, ieu keur carita lain kos kitu toriko mah teu kudu boga bukuna. Ayo bae ti guru soga. Ja praktek ti guru sila sia. Sila. Kieu silana. Barem sia. Barem, tarik napas. Tuturkan. Beak ngaranna. Laksanakeun eta. Nya. Peting sia hudang. Ngising sia piting. Ngising ngisang sia. Ajo ngopi. Beres, hes deui. Babari orang norekat. Itu kos itu norekat si kos itu. Makana guru ne kumaha lalakona jatarikoh mah perjalanan menuju Allah. Suluk disebutna. Kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar. Norekat teh haju aya di partai. Cak anu di ditu deka Allah mah akur bae dek di mamana ge nu penting karena Allah. Bisa henteu sia di Golkar karena Allah dibabeeteun sia ku aing. Je sok aju kitu sia gelut sia jeung aing. Tungtung nadek norekat gelut bae. Kunaon teh laranganana nu mantak dilarang mal bisa gitu bae sule ese-ese. Ieu teh dek ditinggalkeun. Tuh nya eta keur norekatna bae ge hese. Tahap awal, tahap kedua, wah tahap-tahap. Aya nu dibagi 4, nu dibagi teh nu bagi 2, sugro kubro. Daerahna doang teh mah. Adapun ka dituna dibimbing ku guru. Ulah ieu, kudu kieu, perjalanan ngaran. Nu mantak teh kudu boga tulisanana ongkos urang ngaji Quran. Ngaji Quran urang unggal isuk-isuk ka guru. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Balik dae. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Balik dae. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Weh, beuki parah budak. Lain beuki bagus, beuki parah. Alhamdulillah ain. Cak guruna tadi dia ta. Coba sakali di guru dibere. Hot. Lek bae ta. Ngeunaheun ieu, sering-sering kieu aing seubeuh cak guru. Tidak tajwid tapi praktek. Sok terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ro. Hasia ro. Lain ro. Balik deui. Alhamdulillahi Rabb. Cak murid deuk iraha geus aing. Tasdidkan Rabbil Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Rabb. Nyana geus ngap-ngapan bae di geus sajam masih kana bulak-balik alhamdulillah Rabb. Guru ge leuleut cai mataan gitu mah geus trek istirahat. Balik deh isuk aja deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doh ya budak. Menang di mana sih eta? Menang di koran. Ulah doh, bot. Wala dol. Ghairil maghdubi alaihim wala dal. Doh sama. Dal sama bot. Sering aduh budak dekat tilu batik kan tilu ghairil maghdubi alaihim waladh wow kopiah nganceleng wah
beres hasil dicarekannya nyaho nyahoro nyaho tasdid praktek dah doang ketika ditanya mah ai eta rokna kandal apa ipis teh nyaho nu penting bunyi na kos kitu ketika rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktek namanya nyaho ketika manehanana nyaritakeun iya kana budu parcis tapi teu nyaho naon ketika walau do di mana posisinya nyana teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid barangnya namanya ho ieu ikhfa ieu izhar ieu gunah ieu bila gunah dan lain sebagainya ai prak bae ngaji Fatihah urang embung ngamakmum asa pakia-kia amat alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wah, ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu. Teu bagus. Nyana tajwid nama rapi tapi barang didengekeun teu bagus. Bisa tajwid lisan praktek teu bisa. Aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid maning mana. Tuh kan, janu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus. Mantak zaman baheula mah zaman baheula saquran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun gunah teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya. Teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya tapi rapi macana. Baheula ge kitu ngaji thariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran thariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis noriqah. Kuariba lamun carita toriko rapih jasa tapi proposal terus baik sumbangan ti pamarentah terus baik wayah kampanye Golkar nyana diharap hidup cak nu ditukan modar aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong nyaho lisan nyana teu nyaho praktek buku larangan ye cenah Gus Dur mah palramanjeun ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus usul jeung nu lain Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan di dieu ka Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara cek Gus Dur teh kita kesini dulu nih kesini kemana? Sini Gus. Kesini nih, kesini. Kalau kadieu beres itu terus. Iya presiden Kak Gang Nuletik. Terus ini kita acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu. Ngomong apa terus? Datang aya pasar letik, mah didinya aya tukang kado. Kita beli kado dulu. Presiden si Koski heran. Turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya pan duren berapa ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deui jadi berarti 5 kali 5 sabaraha Haji Pendi tuh biasa ngaco kos gitu nya namanya biasa bayar ai dibayar 10 juta kenyataan ya wah ngageter-geter panu narimana ngageter dibayar 10 juta ya makasih ya cerik kan itu awewe anu dagangna awewe cerik jana yuk kita naik cak supir jeung ajudan beli duren 5 10 juta barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini jangan banyak omong cak jana dilalaga di jero mobil. Dulu gue pernah begini kok jadi begini. Udah jangan banyak omong udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang. Terus di jero mobil teh ini durennya belah aja. Presiden ngadahar duren di jero mobil. Beli udah makan unik, itu udah unik. Kenyataan nih lain lalagaan. Lain lalagaan cuma kenyataan. Datanglah ke jalan utama. Wow, pengawal. Terus diberangkat lagi. Cak pengawal habis dari mana emang dulu? Jangan banyak omong gitu nah. Sekarang ke Jawa Timur aja. Nu heran ajudan jeung supir.
Nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si Cuplis jeung si Unyil. Seknya itu tadi kita beli durian 10 juta. 5-10 juta. Nah, sekarang gini. Kita sampai ke Jakarta, nanti kita ke sana. Itu tadi tukang durian kita tanya. Coba ada enggak itu sebenarnya tukang durian? Oh, langsung beres ke Jakarta, datang deh ikan kadinya. Nah, tukang durian nutup. Nanya, tukang durian yang di sini, Mbak, kemana nih? Oh, dia di rumah. Di mana rumahnya? Diberi alamatnya. Sini lurus, belok, gitu, sesuai jeung tadinya. Imah nage kosong. Sasaha di imah. Nanya ke tetangga. Mas, ya ini rumah tukang durian dia. Iya, ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit, udah 1 tahun. Nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Kemarin ada yang turun dari mobil sedan, beli durian 5, ngasih 10 juta. Dia sangat girang, jadi suaminya dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang sudah ada di rumah sakit. Jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu. Masya Allah, sahanu nyaho tah butuh. Karena duit 10 juta jang naon gitu ngaranna ka rumah sakit sanu nyaho jeung sanu ngabejaan. Ye, pugu Haji Pendi mah batur geus ngareng-ngareng kitu dibere. Geus ngareng kita bantuan tetep teu dibere. Itu mah teu nyahoeun bere kasih 10 juta geus. Bu mahal jasa tama duren. Artina 5-10 juta ngadahar hiji asana sataun teu kudu dahar tah tah. Ku mahal-mahalna. Iman nu jadi masalah saha nu ngabejaan salakina muriang 1 tahun jagus durna di Jakarta bae kemudian lewat kadinya heula padahal di jalan utama kabeh titah cicing mungkin ceknya nasa gusdur setengah jam atau lebih pokoknya bagaimana sampainya aja saha tah nu ngabejaan kos gitu. Masya Allah karim kenyataan tah makan kos itu jelemana hirup keneh kuari mun ditanya di ngarana aya kabeh nyana ge gode kepala. Cager lah suami. Nah begitu cager dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta nyana bebeja ke pemajikanna ini lu dapat uang dari mana? Bebeja lah seperti itu. Nyana terus menelusuri ternyata Gus Dur nyana dek terima kasih mawa bakakak ke Jakarta. Atau mawa bakakak kerja dek terima kasih mangkaning make urang lembur make sendal jepit sebelah lain. Datanglah ke istana. Assalamualaikum. Pegawai istana tidak boleh tamu yang begini masuk istana nggak boleh. Gus Dur masuk ya Gus Dur masuk siapa bilang nggak boleh orang bawa bakakak pancalan lu nggak bejaan bawa bakakak eta. Masya Allah bener gitu Gus terima kasih ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus buat Agus ya. Udah saya mau terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos. Dibere ku Gus. Balik Gus ka dihitung heteng biasa. Aju bakakakna ku Gus Dur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya. Tuh dihareup, dibere mentokna. Makan loh buat lo tuh bakakak. Kadang gitu-gitu, aduh sering-sering tamu yang begini. Bukan, tadi larang loh. Gus Dur banyak unik baik. Tuh pernah nu nyaritakeun kejadian seperti gitu. Nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang 1 tahun teu boga biaya hese Gus Dur nyahoeun. Nah, ieu mah keur carita urusanna urusan syariat, urusan thariqah, urusan hakikat. Ieu keur carita lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun Gus ya. Kos kituna hayu ulah jedekeun ka Gus Dur sia bae heulana. Sia mah pugu kadal ge di emam. Kadal di emam kadal. Komo rek oros mah tuh. Ieu norekat kos kiamat. Nah ya jadi urang ulah sambarangan tarekat aya nu ngabimbing horenganan nu mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun make gelang nang teh saha eta teh lensa barang loba anu guru-guru na mere kanyana padahal nyana makan teresepkeun cincin diresepnya nama lantaran hiji bae Allah tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehana nandek naik jadi presiden nyana make cincin ieu cincin mah dibikeun Kanjeng Pendi
hook ieu mah cincin. Pan cenah cenah rekat hook ulah loba omong. Besi mentanya nak kaburu di piheulaan bae. Nah, geus ulah nyedak-nyedakeun kana geus usul. Hese nyarita keudana nya nama. Nah, kuari mah bersyariat urang endeu ka Bandung, aya anu lempang suku sebab bisana lempang, aya nu naik sapeda sebab bogana sapeda, aya nu naik motor sebab bogana motor, aya nu naik mobil sebab bogana ge mobil, syariat keneh. Mulai kuari urang ayeuna mah neuk rada istimewa. Sebab ari make perjalanan-perjalanan di sisi mah lempang sapeda motor mobil eta mah masih keneh loba lukaliku. Di sisi loba warung-warung remang-remang, loba rest area kitu keneh gitu, loba anu laliwat nu pingpingna nyingkab, anu susuna nyingkab, geus puguh dadana, waduh luar biasa. Mantap aja pengen di maka Bandung teh asana sakedeung sebab neuleuh anu kitu bae. Cakena teu karasanya ya perjalanan moal karasa tuh. Sebab pingping di deuleu, bujur di deuleu, dada di deuleu. Coba lamun zikir masa kebel. La ilaha illallah, la ilaha illallah, maca sholawat. Geus menang 1000 angel cenah ka Bandung. Atuh kulantaran neuleun pingping sakedeung cenah ka Bandung. Atuh kumaha mata. Matana dikepar terus. Nah, eta lah loba naon kitu ngaranna awaik. Gangguan-gangguan. Mampirlah di warung, ngopilah, ngarokoklah, lapar dahar lah, syariat ngaranna. Deka Bandung teh. Ketika orang naik kereta, torikoh ngaranna geus lain deui. Mulai geus teu neuleuh rest area, teu neuleuh nanon ngaprit beta. Kareta mah Bandung Jakarta mah Bandung set komo argo lauma. Brek datang. Ngan dedeleuan aya keneh sama kasisi ka gigir bisa neuleuh lembur-lembur. Di rel urang bisa neuleuh di kareta anu-anu ngan teu bisa ai mampir mah. Ngan neuleuh neuk mampir ge teu bisa hayang dibalangkeun masinis sia mampir teu bisa. Kareta torekat ngaranna ieu mah deuk make hakikat lah geus usul ilallah naik pesawat tet dengan jarak tempuh anu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung langsung urang naik teu neuleuh ka sisi ka gigir aya naon teu neuleuh datang-datang set datanglah ka Bandung. Teu neuleuh aya rest area, teu neuleuh anu liwat, teu neuleuh anu dagang, teu neuleuh anu datang. Urang ka Allah sarua, neuk make syariat, kudu mampir heula di rest area. Ngarokok heula. Mentek urang endeu ka Allah make syariat, aya ririungan, aya organisasi, aya partai, aya kampanye hidup. Eta karena bersyariat takos kitu tah. Tinggal laju jeung henteuna syariat teh. Aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda, aya anu kelas mobil berarti. Eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada syariat kitu bae syariat. Aya teu datang ka Bandungna lantaran kempes teh lah. Kurang bensin lah. Lesu lah. Datanglah ka Bogor, balik deui lah kunaon lah. Cara rape aya nu kitu. Ih syariat mah kos kitu bae. Ketika toriko mungprung loba mah loba ngan geus teu melu. Tapi dedeuleuan aya keneh. Suluk garana. Tapi ketika geus hakikat teu neuleuh kaler kidul. Nah, ieu nu deuk dimaksud teh. Wa iza izartafa'al aina aina baina makan jihad. Teu aya. Nyaritakeun di mana Allah aya. Kumaha Allah antara urang jeung antara di mana Allah jihad teh teu aya watasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deukeut ka Gusti Allah dunia makhluk dunia jeung makhluk teh urang deka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang deka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji be Allah dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru dibimbinglah ku guru aya nu eko-neko set urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bis sifat wa bil ma'arif fadzalika haqiqatul ma'iyah
etalah hakikat namanya perasaan sajeng Allah. Aduh geus eueuh nu dideuleu kabeh ge eueuh nu kadenge iwal ti Allah rasa tama kos kitu teh mafi bijubati ilallah eueuh naon di jero jubah kula kecuali Allah unsi jeung Allah nya nama menghindar ti makhluk menghindar ti dunia jeung Allah eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan hiji be Allah datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah. Nah idhuwa subhanahu munazzahun anil infisal wa ittisal bil hadis. Maha suci Allah karena Allah mah dibersihkeun tina infisal jeung ittisal bil hadis. Neueuh carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya eueuh antara jeung Allah urang mah kan aya antara lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah antara aing teu pernah teu neuleukeun kasih sugan sadetik aing teu neuleukeun teu pernah aing teu pernah teu nyaho kasih sugan sadetik aing teu nyaho kasih aing teu pernah teu ngadengekeun kasih sugan sadetik aing teu ngadengekeun kasih eueuh antara Allah jeung urang mah ngan urangna ka Allah na naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung, Allah neuleukeun urang di leuweung, Allah neuleukeun urang di laut, Allah neuleukeun urang di kota, Allah neuleukeun urang di lembur, Allah neuleukeun nangtung diuk, Allah neuleukeun. Kok urangna jarak antara urang jeung Allah, antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideuleukeun ku Allah, kahalanganlah ku mio, kahalanganlah ku si sarwiti, kahalanganlah ku mobil, kahalangan ku perusahaan antara urang jeung Allah urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk etalah nu kudu dipicinan supaya Allah neuleukeun ka urang urang ge asa neuleuh ka Allah hayang boga rasa kitu teh perjuanganana melalui sulu piceunan eta kudu ditinggalkeun lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna. Sebab batin teh dek ninggalkeunana hese, ayo zohir dedeuleuhan jeung dadengian kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang urang dipikiran ku urang usaha urang bareng jeung usaha urang nu dipikiran ku urang teh tani urang bareng jeung tani urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil urang nu dipikiran ku urang awewe urang keur bareng jeung awewe wali mah eueuh nu kitu hiji bae bareng jeung Allah jingkrai nu kos kitu iyalah idhuwa subhanahu munazzahun anil infisal ittisal bil hadis nah nu mantap ka dieuna nah walau taro ahlun najwa wallahu a'lam bissawab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ولنوريته ظهر بكل شيء ولإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف مقيد بذلك kulantaran sifat cahaya Allah lahir di seluruh perkara jeung itlaq ke Allah artina ngawangku Allah ke seluruh perkara mutakayifun bikulli kaif turti di kaidan ku kaif eta mah ulah diomong nu kos kitu mah kuduna dirasa jadi aya ilmu nu teu bisa diomongkeun tapi kudu dirasakeun urang lamun belajar ngaji alfiyah natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar alfiyahna kudu geus menguasai ilmu alfiyah ajarkeun kuari mubtadaun zaidun wa azirun khabar ingkul da zaidun azirun manitazar saenggeusna kanyahoan mubtada teh isim zat contoh zaidun khabar teh kitu azirun isim sifat lantaran hakikatna khabar mah adalah sifat mantak kadituna bakalna menang hiji mubtada di khobaran ku dua tilu
sakumaha meunangna hiji mausuf disipatan ku sababaraha sifat. Geus kadengena ngeunaheun kudu ngadengekeunana dibentukeun Zaidun azirun. Jadi engkena murid ge bisaeun maca kitab teh. Oh, jah heueuh tah eta teh ngaji nahwu. Mun kuari ngaji ilmu nahwu, ieu guruna ge teu nyahoeun nu deuk dijadikeun mubtada teh kudu isim naon. Nu deuk dijadikeun khobar teh kudu isim naon. Teu nyahoeun olahanana guruna atuh ka muridna. Ulah wa kamagahan alfiah heulanan tah. Ulah wa kamagahan alfiah lantaran nyanana kiai hari nusok dijieun mubtada sih gua ulah sok loba omong sia. Pokona tuturkeun bae geus kos kitu bae pokona mah sia. Dengekeun bae geus kos kitu bae ti diturang kitu bae. Teu bisa kitu, atuh engke moal bisa maca. Urang lamun ngaji sorof berarti deuk nganyahokeun mustaq minhu. Deuk nganyahokeun kitu tasrifan. Ilam anna tasrif fil lugat at-taghyir. Terus kalituna wa indal istilah taghyirun maksusun dan lain sebagainya. Geus engke kanyahoan sulasi musim sulasi mujarrad aya 6 bab. Sulasi mazid aya sabaraha bab. Terus aya mujarrad aya mazid, terus aya rubai mujarrad aya rubai mazid. Nah, dibentukeun ku urang. Kos kitulah ngaranna ilmu sorof. Guruna kudu nyaho heula. Besing ke ditanya ku murid, "Kiai, kula mah puyeng biasa aya 2000 kali manaon?" Kula sok loba omong. 2000 mah 2000 bae geus. Lain eta mustaq minhu tina naon? Ieu pokona mah 2000 mah ti dituna bahwa 2000 baca kamadrubun. Henteu mah kalimana kali ulah loba omong siang geus aing mah puyeng aya ditanya ku sia. Aya ditanya ku batur leuwih puyeng. Oh berarti guruna teu menguasai moal bisaeun nyana ka mustaq minhu doribun di mustaq tina naon, madrubun di mustaq tina naon, eta istiqaq apa istiqaq sogir apa istiqaq kabir. Moal nyahoeun ngaran. Moal nyahoeun tah lamun jitu mah oh doribun di mustaq tina darbu. Eta istiqaq naon ge istiqaq sogir. Ai ngaran istiqaq sing kumaha? Poho deui mama ge. Oh, atuh komo muridna meureun, mama ge poho. Eta ngan deres. Istiqaq ke bab wado. Nyaritakeun pan wado. Ta eta teh kudu nu jitu. Urang rek magahkeun Fathul Muin, kudu geus menguasai heula pembacaan jeung surahna. Kakarak murid bisaeun ke ngaji Fathul Muin. Eta mah kakarak ge ngaji kos karar itu. Tapi lamun urang ngaji hikam, lain jang bacaeun hikam mah. Lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin, lain jang bacaeun. Terutama ngaji hikam, wa ai jeung Minhajul Abidin jeung Ihya Onam tama lumrah. Oh masalah tapi ngaji hikam mah urang can boga rasa. Boro-boro rasa guru torekat ge teu boga. Aju ngaji hikam sasar sia. Cak aing sasar mentak diharamkeun ku Mama Gentur, Mama Sotibi mangharamkeun ngaji hikam. Mama kitu Bakri ngaharamkeun ngaji hikam. Ulah sok ngaji hikam. Mama kitu di Bandung teh naon gara Panyaungan. Mama Panyaungan kitu ngaji hikam. Kabeneran dina hikamna teh aya anu lugotan keur ieu teu ngaji salembar. Eta kunyana teh dibaca. Diliwat bae. Ieu malantaran hese cek nyana ieu hiji teu ngaji, nomor kadua encan datang kanu dicaritakeun. Diliwat bae teh Mama Panyaungan, ararapik. Oh, kuari mah kaluaran aliyah ngaji hikam. Aliyah ngaji hikam. SMP lain, SMA lain, si orang sanawiyah. Allah. Ngaji hikam, tampilingan. Nu magahanana kudu nu nyaho jamun ngadengikeun mah sanawiyah, aliyah, SMA los. Los mah urang ngadengikeun jelema nu ngaji hikam mangga. Ai kadatang bae tu kurang dengikeun, teu datang bae tu tinggalkeun. Tapi nu macakeunana mah kudu nu geus boga rasa hikam. Mantak hikam aya 3 rupa surahna. Sing hade teu meunang sambarangan ulah padu hikam-hikam bae. Naon sebabna? Ieu mah deuk nyaritakeun rasa. Deuk nyaritakeun rasa dituangkeun rasa ma'rifatullah wa rasulih melalui hikam ku sehatullah. Geus minimal jelema teh engke mun nyaritakeun perjalanan ruhnya ho. Pan ieu mah deuk nyaritakeun wisata ruhani.
Dek nyaritakeun wisata rohani hikam mah lalakona dek datang ka mana? Ai urang mah pan wisata teh wisata jahe. Nyaritakeun hikam teu boga kaisin. Engke kumaha nyaritakeun ketika nyaritakeun zikir, ketika nyaritakeun aurad. Engke mun nyaritakeun auradna ge engke lamun urang teu ngaji tarekat mah pajar aurad pelet. Pajar aurad kajagoan, pajar aurad dunia, aya khusus aurad naon. Geus tingkatanana datang ka mana aurad teh. Tah ieu. Kemudian waridat, bahasa waridat teh naon ieu teh? Aya istilah-istilah tertentu ketika nyaritakeun zikir tahapanana ka mana, kumaha. Mantap hese di awalna ge geus dimimitian itpan wujuda ka fi adil khumul. Sedengkeun jeleumana masih kene cacampuran jeung pamarentah. Nu diaji hikam, cak hikam ge idfan wujudaka, kubur wujud maneh fi adil khumul. Tuh di leuweung. Di tanah anu sepi leuweung eta keur carita zahir. Pada teh maksudna titah memisahkan diri urang jeung makhluk. Maksudna deuk ka Allah doang. Mun nyana ngaji hikam sedengkeun nyana bergelut keneh jeung pamarentah, peuncit teh jelema. Teucit sasar sia bakalna. Ulah diaji ku nyana mah ngadengekeun bae. Tah jadi guruna mun ngaji alfiyah kudu geus paham alfiyah, ngaji johar maknun kudu geus paham bilagah, mun ngaji fatul muin kudu geus paham fikih, mun ngaji hikam kudu geus paham soal rohani. Ieu mah guru ge teu boga nyaritakeun hikam. Boro-boro hikam Minhajul Abidin ge Minhajul Abidin. Cek guru-guru lugotan bae ulah di surah. Asal baru galugot teh lah ulah di surah. Boro-boro eta. Ieu bae ge ieu naon garang-garana Kifayatul Azkiya. Dah Kifayatul Azkiya sing hade. Kifayatul Azkiya teh nyaritakeun syariat, nyaritakeun tarekat, nyaritakeun hakikat. Lamun urang sakadar ngalugot bae mangga bae ulah sok panjang-panjang teuing surah mun teu boga guru. Sebab engkena salah ke. Akibat dari surah nu salah engke ka dituna mal beres. Nah, ieu berita hikam takwas kieu urang hese pan ieu. Walin nuriyatihi zahirun fi kulli syai, ujung-ujungna hulul pan. Sebab cahaya Gusti Allah lahirlah di tiap-tiap perkara, eta lahir di tiap-tiap perkara. Sebab ngaihatohna Gusti Allah di setiap perkara, atuh Allah teh mutakayifun bikulli kaifin, cuman gair muqayyad. Mantap bahasana kieu. Aing teh cek Gusti Allah sirrul ana sirrul insan wal insan sirri. Kaula rahasia manusia, manusia rahasia kula. Wah, puyang bang urang geus kitu. Kek kumaha? Kula teh rahasia manusia, manusia teh rahasia kula. Aing teh nyieun ka sia wahai manusia, ku aing dijieun dedeg pangadeg sia, mata ceuli irung sungut. Lengan, beteng, kubul dubur suku. Di jerona aya kolbu, di jerona aya jiwa, di jerona aya ruh. Eta teh jijieunnan aing. Nang aing nyieun, ku aing disembahkeun ka sia wahai manusia jangka aing. Ti aing, ku aing, ka aing. Eta teh bahasa Tangerang teh. Lemes teh eta teh. Ti aing. Ku aing ka aing. Bagaimana Allah mah kos kitu ge. Geus lamun sia hayang nyaho lantaran aing teh rahasia sia teh rahasia aing atau setiap gerak sia teh aya aingan. Sia dahar, sia nginum, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia nangtung, sia diuk, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia dek berangkat ka mana menuju sesuatu pekerjaan, eta teh aya aingan. Dek berangkat, dek balik, aya aingan. Sia ulah hese-hese, neangan aing aya di sia. Kebal-kebal mah, aing teh pangeran. Hikam teh kos kitu. Hese, dicaritakeunana lantaran teu marasa.
Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Lantaran aing makos panon poe. Teu meunang pan urang eta namsilkeun Allah ka panon poe lantaran Allah mapan mukhalafah lil hawadis. Ari panon poe mapan ciptaan Allah maknya urang nyontohan Allah ku panon poe. Sasar sia. Hikam dah. Cek satu ilah ieu mah keur carita bae heulanan. Urang lepaskeun heula supaya kaharti ku hati sia tuangan rasa aing. Panon poe di mana sorot eta kabeh kasorot. Eta teh sifat. Sifat teh moal bae pisah jeung mausupna. Caang teh sifat. Di mana aya caang aya panon poe. Di mana-mana aya sia aya Allah. Moal datang ke teu aya langit aya Allah berarti. Aya bumi, aya Allah berarti. Aya sia atau aya Allah. Aya tai kebo, aya Allah. Oh, Allah tadi tai kebo. Bisa nyembah ka tai kebo. Atuh ieu kumaha tuh? Teu kumaha acan si atoy lah. Ieu mah keur carita bahasa batin, bahasa rasa. Dituangkeun ka bahasa aing kumaha nyobutna. Rasa aing teh dek dibejakeun. Kasia, iya aing kumaha nyebutna lantaran sia mah pan beuki kene suweg. Nya suweg sia. Ampura teu kaharti bae atuh moal kaharti lantaran sia mah alamna alam di dinya kene. Geus lamun sia masih kene TK dibere pelajaran SMP moal kaharti setik-ketik. Sia SMP diberi pelajaran kuliah moal kaharti setik-ketik acan. Eta keur carita metode komrasa. Wari kudu kumaha atuh kudu diliwatkeun heula syariat. Aju kumaha bakal katempo gerak keagungan Gusti Allah. Masih kene urang di syariat moal katempo bae Gusti Allah. Kok bisa teu katempo pan salat teh syariat kahalangan ku salat. Sebab urang mah hayang salat lain hayang kapanggih jeung Allah. Ku hayang salat eta lah ngahalangan urang jeung Gusti Allah. Atuh ulah salat bae atuh bagi parah. Salat bae ge can datang ka Allah kumaha teu salat nyung sabesia. Tuh. Dibulak-balik ku atoy lah sia macan paham kan. Encan lantaran teu boga rasa henteu. Kudu kumaha atuh iceunnan heula syariat. Aya nu ngaran syariat naon? Dahar supaya boga tanaga picen ulah dahar sia. Aduh atuh teu kuat, mun teu kuat dahar bae salat biasa bae. Mun teu kuat mah aju naon deui? Ulah sare sebab sare mah syariat. Atuh lamun teu hees mah atuh puyeng sare bae sia mah atuh ngan ibadahna ibadah syariat bae. Geus bae kos kitu, butuh kene dahar, butuh kene nginum, butuh kene awewe malah ngadoa deui hayang datang hiji deui. Kurang produktif bener nu di imahna. Geus aing di dinya mah ke mama punten ai kitu mama teu dahar mama ge pan gerengan sarua ulah sok nyaritakeun ka mama sia heula. Puyeng cenah abdi mah ngobrol jeung mama mah ulah guguru aing ngajatelok ngamuridkeun. Geus guru tarekat mah mun dibentak teh mun dipentak embungeun lain kudu make selembaran asup tarekat sia ka aing mun henteu sasar sia. Nya tarekat si kos kitu. Hayo gegeran mumpung aing hirup keneh ngaku. Mal beres. Lain kitu tarekat dipentak ge ih dia teu aya. Teu bisa. Maksudna kuateun henteu. Atuh kudu kumaha mama? Endek supaya kaharti cahaya Allah aya di mana-mana. Jaka deuleukna ku urang teh pagawean mah aya gerak urang teh panangga gerakeun Allah. Di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah. Geus beak ikhtiar pasti ka Allah, ngomongna ka Allah. Lah cenah meureun kiai nya jeung geus diobatan ka mana-mana ge jeung geus hese. Geus bae tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah. Atuh pun kamari atuh pasrahna. Wali mah memeh muriang geus pasrah, memeh paeh geus pasrah. Urang mah lantaran bersyariat nyareat heula. Ke geus beak syariat teh kakarak. Ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan apa geus beak lamping.
Geus beak sagala geus ka Singapura sagara kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah bae ai kamari kudu teu kumaha Allah. Tah eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang, moal wali, mau jadi wali. Ai kitu wali ti lokal rumah sakit osok. Puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama. Puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit. Ah mah nya pan teu meunang zahiron. Nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali. Lantaran lamunnya bertahan bae di imah, hayang disebutkan mama eta mah embungeun ke rumah sakit, hayang dihebat-hebat, gugur kawalianana. Atuh hese ai kitu mah mama, saha nu babari jadi wali, lain wali mujmir mah. Atuh hese nu mantak sapi jelemaana mun teu ngaji tauhid heula moal beres. Endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada. Basor Allah teh aya di dieu kudu kumaha singkabkeun nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah. Aya jelema kahalangan ku dunia biasa, aya jelema kahalangan ku jabatan biasa, aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa, tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan. Ilmu naon lu ngahalangan kanyana? Ilmu fikih, ilmu alat, ngahalangan ka wusul dirina ka Allah. Kudu kumaha atuh? Ulah singkapkeun eta sehingga salat ge ulah boga rasa urang hayang salat. Mun urang boga rasa hayang salat, berarti urang kadar datang ka salat bang geus puas. Kudu kumaha? Lain, da endek usul ka Allah. Aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu. Gerak urang teh aya Allah atuh teu kudu salat, mantak wali mah tilok salat. Mentek besi aya di lembur urang nu tilok salat wali. Tewak rante. Kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese. Lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese. Di mana ngamimitianana heula atuh tah kakarak mulai. Endek ibadah, endek talar naon ieu pikihna. Sapina. Lumayan geus. Juz ama talar apa henteu? Ikro macet. Ikro. Iko hese jasa jeung Izazul. Rohim kita jadi imam Jumat teu kuat sabih-sabih saja. Teu kuat tetep waduha bae jeung alam taro. Teu kuateun sabih-sabih acan komo surat Jumat mah geus teu kuat bae lah pokona. Tah eta teh mah wali kos kitu. Atuh kudu kumaha tuh teu kumaha ja wali mah kadang-kadang Jumatna ge kulhu. Ah cenah bingung ieu kiai pasti bingung. Lantaran wali mah kadang-kadang salat nangeu, kadang-kadang salatna teh lalaunan, kadang-kadang cepet salatna. Kadang-kadang wali mah salatna teh kitu 5 rakaat zohor ge, kadang-kadang 6 rakaat. Besi aya di lembur urang wali eta nu kitu. Kadang-kadang 2 rakaat doang salat geus hese diamuman ku urang, keur majzub, keur fana, keur bako mah henteu nya. Mantak kudu sering-sering meuli bako urang ieu. Tah hese. Mun teu nyaho ngamimitianana heula hese ibadah ka Gusti Allah. Sebab ieu teh aya 3 tingkatan, alam urang atuh make syariat, alam malakut make torekat, alam jabarut engke makena hakikat. Hiji-hijina aya praktekna di torekat praktek salatna lain deui. Lain deui jeung cara urang di syariat salat teh. Aya rukuna mah sarua. Naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui. Eta hese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge. Sarena kudu kumaha, wuduna kudu kumaha dina torekat. Ari kakarak takbrung zikir aju bawa berkat mah babari. Zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di BRD sebarang pun. BRD sebelah balik di Senayan enggak? 3 juta kan? Lain bensin eta ge. Tah eta teh naon eta kos kitu mah. Tama bialah lalagaan tama kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Torio koh. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula. Geus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur bae. Sia. Habib goblok bener. Ngaku guru tarekat sia. Gas, mau dipanggilan deui ku aing. Gas, pokona Habib tinggal Habib, tolol.
Teu nyahoan ka rahasia tarekat, ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Geus. Saya ngobrol, udah Habib, pulang aja. Ente nggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib nggak sopannya? Nggak tahu Habib, pulang. Ya getar-getar dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah ngaku guru torekat. Guru torekat mah kudu disumput-sumput lain di aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mah diliek sia ku aing. Teu nyahoeun ka cara-cara torekat. Masya Allah, bahaya. Sumputkeun teh mutiara, geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean. Teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna, engke ge katingali afal jeung ahwalna. Lain ngaji hikamna, lain ngaji ihyana, lain ngaji minhadul abidina, lain ngaji kifayatul atiyah, tama ngaji metode. Engke afalnya jeung ahwalnya katemong sorangan norekatna. Pentingna nya sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang. Rahim kadeuleuk kurang hudang Rahim. Memang kumaha matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah cak Rahim beureum, nyeri mata tah mah. Ismoga kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Teu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae, kamari ge aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda. Sinarna lain deui. Geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo. Nah, kajeun teuing urang sosorbanan, Habib pan sok loba udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan, biasa bae. Mentak aya di dia Habib nu sok diomong enggak usah begitu, biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikeun ka nyasarkeun manusia. Mata keur ieu pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, "Kiai, ana mau marhaba ya di sini." "Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba." "Enggak, ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan." "Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi." "Urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang." Marahnya na, aing marah deui imah aing sia. Baik sia imah aing. Mending diuk sia ngopi jeung aing ngarokok. Ada kabeh barojak datang ke dia ngarokok. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang-nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajeun kukumaha ge. Sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu endek supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke amtina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna. Sia geus aya rasa aya. Kumaha? Mun nu geulis resep bagus. Naik sia ya. Naik sia. Ya, berek paling doana. Naon? Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu hese-hese ja aya parantina, ja urang ge magahan amil aya geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Atuh ieu jurumiyah teh geus bisaeun mah atuh ngelal sia atuh hayu. Hayu ngelal. Hayo saudara. Ngelal bae. Teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun, wabiak lancar ngelalna ieu, masyaallah. Qala suqala jepala laqal belaka qala nu ngajalkeun wana kali tanya terus qala fala. Geus, lancar ieu budak. Mabniun. Mabni mapolon. Elna kal hadu bila qalab. Sia nu teu ngaji mah puyeng sia. Ai Haji Hamid mah moal puyeng nya na. Bang Parantina. Tuh, elna kal hadu bila qalab. Naon eta? Nakal hadu bila atuh kumaha aing bae eta mah. Jasa lagi sia moal ieu. Nya tah geus bisaeun murid naik sia atuh kanyahoan murid ge bisa amil bisa jurumiyah bisa ngelal bisa ngasal sok asal sia ngasal gitu bismillah makhudun lu sok bukanna bisa bae geus nah naik sia kuari geus alfiah
nu mantak dihiberkeun ku guru. Guru ge deuk ngahiberkeun kumaha ka karak bulu centong. Eta cek kok kitu komo batin. Nyahueun jasa anu ngadidik batin. Lain haju guru torekat zikir diantop tilok kapanggih jeung guru, tilok diugan ku guru, datangna alhamdulillah cenah kiai, kula ieu geus bisa datang ka kitu. Naon datang ka naon? Dairatul Kubro. Sabaraha taun ja? Kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro. Hebat amat sia ngelehkeun aing. Kos kitu amat torekat. Nyaritakeun Dairatul Sugro, Dairatul Kubro ge engke wayah naik karak dicat teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu. Lakonan bae eta. Oke, mulai di dieu. Sok, naik kanyahoan, peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan. Ku guru tah di mana geus der. Beda ke kadeuleu salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan. Terus melalui perasaan kaya impian. Teu meunang dicaritakeun lain ka guru mah. Duh, biar yang ngimpi anu kapanggih jeung anu kapanggih anu. Oh, anu. Beres. Engke kanyahoan. Tet. Beres. Tangke naik sia. Tet. Engke di alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasut garana alam manusia, alam nasut seluruh nu hubungan jeung manusia. Syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut. Mulai guys beda tina leumpangna lain, diukna lain, daharna lain sorangan. Nah, salat naga geus lain deui. Nikmateun salat naga Allahu Akbar. 2 rakaat salat zuhur batal sorangan nya. Padahal mah teu hitut. Padahal mah teu ngomong, tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas. Beda jeung waswas mah setan. Ieu mah lain. Kunaon atuh? Apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat. Luhur berarti. Geus luhur Pak. Atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu, ti Allahu Akbar geus batal. Ti Allah. Moal salat tujuanna. Atuh salat fikih mah emang kos kieu. Salat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar. Geus bae bismillahirrahmanirrahim. Aing motor di mana itu hujan. Waduh hujan. Dari mangtua alaihi wasallam. Rada dicepetkeun saya teh besi kabur hujan. Ieu tuh salat teh kos kitu bae. Datang ka pae ge salat syariat mah tuh kos kitu bae. Aju salah atuh henteu emang datang ka makom eta. Aju engkena ka surga apa ka neraka? Atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah. Tuh, geus dipasinikeun ge surga jeung neraka. Pan ari ieu mah nu geus pertengahan, endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah. Geus kana mah keur leumpang salat, keur diuk salat makna salat. Nah, kuari mah datang ka alam malakut tek ieu kapanggih. Rasa ieu dituangkeun. Walinu, tah indek ngabahas walinu rene ti angel. Angel asal mah kabahas di jam 12 kurang ieu. Ku sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus ngaliwatan alam nasut geus melalui ngadeukeutan alam malakut nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu fardu nu sunahna ge terus bae nu mantaknya nama dina poean rebo wakasan ge salat bae ku resep-resepna ka salat urang mah aya salat aya rebo wakasan salat aya subuh kodo. Atuh balik tadi balik disengsarikeun ku Muhammadiyah ge emang sengsarikeun. Atuh emang sengsarikeun geus kudu nyaritakeun salat rebo wakasan, ayo masih kene salat subuhna mentangna jam 7. Isin atuh. Cek malaikat budak ayo salat dapil bala ayu bae embung cek kena bala ayo subuh nu fardu. Tuh beres si budak. Ya ustad golkar kajen komaha geus. Nah, lamun urang geus kaliwatan tah, geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut. Antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana
kuarima geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suara naon moal kadenge kuarima aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa rasana geus pindah tadi mah syariat salila urang bersyariat dicocor reungit atel bae dicocor reungit atel bae urang keur salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae begitu walad dolil batur mah amin kan amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna tiris karasa lesir syariat. Begitu geus datang ke 50%, urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu nanaonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu, dina salat teh heula engke di luar salat lain deui. Geus salat teh teu kadenge naon hiji be Allah. Pokoknya na keur salat lantaran maksud datang ke Allah, sedangkan Allahna aya di dirinya na aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia, panggerak sia teh gerak aing teh atuh kuarima aing teh pangeran sia teh cinta ka aing. Atuh berarti kuarima sia teh salian lain aing teh. Eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ya ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jibati ilallah. Lamun ku urang diterapkeun di nu syariat murtad kudu maca 2 kalimat syahadat. Hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh kuarima lain perkarana tapi sinar Gusti Allahna carita sinar berarti Gusti Allahna atuh kuarima hese nyaritakeunana lah ka ditu nama mantak urang teruskeun bae ngajina. Kumaha wa malam yazuk saja lemah anu encan ngarasa datang ka dinya atuh walam yasadhu jeung can nyakian kadinya bahwa amal basiro eta mah jelema buta mata hatena pos urang kabeh ieu jelema buta kabeh lantaran encan pernah boga rasa nikmat ngahareupan Gusti Allah lebab jeung Allah lagi jauh jasa pan bisa nyaho jauh kahalangan ku seupi kahalangan deui ku investasi daging di Cisoka pimpinanana sa. Nah, kahalangan deui ku Golkar, kahalangan deui ku PDI, kahalangan deui ku MUI, kahalangan deui ku Depak, kahalangan deui. Terakhir kahalangan ku salat. Allah kahalangan salat. Urang mah maksudnya salat lain deuk Allah. Ngahalangan. Matak ieu mun dicaritakeun di syariat bingungin tuh nu kakarak mimiti ngaji mah. Berarti aing ulah salat. Teh hikam teh sing hade nu mentak ge loba nu dilarang ku guru-guru baheula. Ulah paling jeung santri logot bae ulah disurah. Ai logot mah teu nanaon ai di logot mah. Sia menang logot ti guru, logotan teh ulah disurah ulah. Engke na sasar. Mimitina mengenaheun ka dituna sasar. Aja ngabohongan diri sorangan can datang mah. Bohong. Sakumaha urang ngawurukan alfia urangna encan bisa ngaji nahu atuh bohong ka dituna sasar. Engke ngajina ka dituna Zaidun Doribin. Cak nu ngadekeun pan Zaidun Doribin ieu. Engke ge kitu tah lamun jelema ngaguruan hikam encan boga rasa. Engke lah ahli hikam nonton TV. Ahli hikam engke dibawa ku lurah titah naon? Ngukur sawah batur. Penting etis. Tukang ngaji hikam tapi nyana dakwahna di pendopo. Hampura pun. Lain tahapan pokok gitu. Nah, mentak cek di dieu ge panjang-panjang nyarita amat lah atuh wa malam yazuk saja lemah nu can boga rasa lantaran hese nyaritakeunana kudu mamawati mimiti heula dina masalah alam-alamna. Kadua dina masalah kasabna nyana ibadah datang ka mana. Engke mindahkeun rasa engke tah kulantaran can boga rasa
awalam yasud atawa encannya tak encan datang kadinya bahwa amal basirah nyana buta mata hatena geus bersyariat bae tah mah nu bagus ngaji bae unggal minggu di handapeun tangkal Ambon mahrumun mahrumun tetean musyahadatil haq dihalangan tina neuleuh ka Allah hese nyaritakeunna caki musonif geus bae lah engke tungtung nama jelema nu henteu deuleu bulan pasrah bae ka nu sok neuleuh bulan jelema anu henteu pernah ngitung bulan pasrah bae ka nu sok ngitung ge aya di adi tungtungna jelema anu henteu pernah nyaho kana rasa pasrah bae ka nu geus nyaho kana rasa cintakeun bae ka jelema nu geus boga rasa lantaran urang mah hese jasa perjalananana wallahu a'lam.